Siang pemirsa akan dimudai Sarang Abdi Nadia Fitriani dina warta kali ieu pada tanggal 1 Oktober 2024. Saatos ieu urang bade ngabahas tentang berita penting nu aya di sakitar urang. Kang ayeuna urang bade ngawitan warta kasus begal di Desa Jojaya pada tanggal 1 Oktober 2024. Dina CCTV rekaman saurang warga aya dua lalaki nu ngabegal motor milik si awewe nu bogona. Nu informasi nu leuwihna aya di Kaila Aprilianti nu ngalaporkeun informasina. Aya sabaraha jalmi nu ngabegalna? Aya dua jalma lalaki. Ciri-ciri zaman ngabegala pendek jangkung. Pun karena waktuna pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.